simpulkeun heula nu kamari bahwa rukun munggah haji teh sabaraha? 5. Hiji ihram, di mana ti miqat tegasna mah ti batasan. Nomor kadua tawaf ifadah. Nomor katilu sa'i. Ari sa'i teh naon? Lempang ti Bukit Sofa ka Bukit Marwah. Nomor kaopat wukuf di Padang Arfah nya. Ari wukuf teh naon? Cicing sanajan sakedeung, sanajan ngan saukur liwat. Nomor kalimana naon? Nomor kalimana dicukur atawa digunting, sok masyhur disebat tahallul. Ieu anu 5 teh rukun haji. Lamun ibadah haji nu dipigawena teh eta. Kumaha lamun nu dipigawena teh umroh? Sami wae kajaba hiji, berarti sabaraha? 4. Naon anu henteu dipidamel? Wukuf di Arfah nya, di Padang Arafah nya. Padang-padang teh baheula mah panas, ayeuna mah aya nu ieuh, aya tenda nya di jero teh. Enakeun lamun anu kabayar, ari nu teu kabayar mah angger we papanasan. Ieu anu 4 ti mimiti ihram, tawaf, sa'i, teras tahallul. Nu 4 ieu teh ngagaduhan syarat jeung ngagaduhan fardu anu ti payun tos dicarioskeun. Carioskeun di payunnya. Duh getek we. Ajak bubar ieu teh. Lamun teh ama ihram ti miqat nya, tempatna ti mana ari miqat teh batesan nya nu aya 5 teh engke di payun ti Indonesia mah yulamlam namina teh. Aya ngajeblag di ditu teh yulamlam ngan eueuh barisan. Duka kumaha macana urang mah ya lama. Kan es krim ge bahasa Arab, dibaca ku urang alif yasin karim, pugu es krimnya eta teh. Nya nganulisna ku Arab. Lamun teh mah tawafna berarti tawaf rukun, sa'i nya kitu deui, sa'i rukun sami nya. Ihram, tawaf, sa'i, tahallul nganu teu aya mah wukuf di Padang Arafah. Syarat-syarat nama lamun tawaf 7 kuriling, Ka'bah posisina kudu belah kenca, ngamimitian tawafna ti Hajar Aswad atawa lempeng engke di payunnya aya naon pasunatan sunat istilam. Ari istilam teh kisbai. Hah? Spidol, aya spidolna? Enggak. Aya. Kayak atunya. Istilam teh kumaha? Aya kisbai, ari kisbai mah kieu tah. Ti dieu heula. Nah, gitu. Ari istilam mah lempengkeun heula dampaleungeun kana Ka'bah naon? Kana Hajar Aswad. Mun cik urang geus lempeng tah kitu dibalikeun ya. Jiga nu keur nyedot, ieu. Eta sunnah engke dipayunnya dina masalah kasunatan tawaf. Wangsakan tenan praktek. Tah eta tawaf teras sa'i mah jelas di Bukit Sofa ka Bukit Marwah 7 kali. Sanes 7 PP tapi 7 kali, tapi kedah dugi teras di jalan anu aya lampu warna hejo ya,
atawa mungkin geus berubah deui didinya lempangna kudu rada gancang jiga nyik cering gonggong ya anjing peda anjing ari lempangna cik 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 tapi lawan ge osok eta teh nya ngan rata-rata gancang teu disebut nyik cering ucing teu da ucing masuk lawan kana anjingkeun nya tah sabada eta sabada beres sa'i teras tahallul nya beres we umroh teh sakitu nya sahiji mah ngan pangnalami soteh aya nu saminggu aya nu 2 minggu aya nu sabulan umrohna sering tiap dinten aya nu sadinten sakali sadinten 3 kali aya nu kiat mah sadinten 7 kali da kakara meureun ka ditu nya tapi da eta teh sanajan di ditu ge gogoda mah aya cenah anger we teu purun gitu ngan peda piraku atuh jauh-jauh ka ditu ari subuh kaberangan mah nya maksakeun we di ditu mah komo lamun ngiring sareng rombongan pasti digubrag-gubragnya da urangna oge mung tingaleun di ditu mah pan beres we dicukurnya salajengna wa haruma alaman ahroma saur tadi syarat dina haji atawa umroh teh aya nu dinamian ihram teh setarna teh ti miqat ti batas ti yulamlam lamun ibadah haji mah eta anggean ihram tos napel di urang ulah ari niat ihram entos ari acuk masih keneh di kameja keneh mun pamegat ari istri mah da salarasna mah bebas ngan aya seragamna tetapnya nu penting katutupan sadaya auratna kajaba wajah jeung dampal panangan bahkan aya nu nyebatkeun haram istri nutupan wajahna nuju ihram berarti nangge maskerna 2 di dieu hiji ya lamun ku masker tah eta teh aya nu ngahukuman haram nuju ihram berarti sabada urang ngange acuk mun pamegat mah anu 2 lembar teh wa haruma alaman ahroma bin nusuki tibun ay istimaluhu zakaron kana au unsan rek lalaki rek awewe ngaran-ngaran nuju ihram berarti sabada niat ka ditu nya haram ngangge sesengitan